Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa hamluhu lan samalihe haram anggawa mashab. Wa hamluhu lan samalihe haram anggawa mashab. Wa hamluhu jeung deui kaopatna paharaman jalma boga wudu. Paharaman jalma anu batal wuduna nyaeta haram mamawa. Haram mamawa mashab, mamangul mashab, ngajingjing mashab. Haram mamawa, haram ngajingjing, haram mamangul. Illa fi matain kecuali lamun dibarengkeun jeung barang. Kecuali lamun dibarengkeun jeung barang nyaeta jeung harta banda. Kecuali lamun dibarengkeun eta mashab eta Quran jeung barang lain salianti Quran. Fayahilu mangka eta mahalal naon hamluhu mawana mashab eta ma'ahu anu dibarengkeun jeung mashab teh. Padahal di jerona aya mashaban tapi mashabna Quran atau mashab teh. Tapi Qur'ana dihijikeun jeung barang. Naon sababna? Sabab nyaeta lain pokok mawa Quran, lain pokok mawa mashab. Jadi ari pokok nanu jadi pokok mawa mashab mah anger we. Jadi kudu sifatna nyaeta lain semata-mata erek mamawa Quran. Ya teh mawa barang eta ngan kabeneran Quran aya di dinya. Aya dituju mah kuring aya namun teh kumaha ieu hayang mawa Quran ngarah haram teu boga wudu, aya namun teh mah urang barangan we. Maksudna mawa Quran. Maksudna mawa Quran. Jadi lain aya namun teh masih Quran anu ngilu kana barang eta meureun. Jadi meureun naon? Barang anu ngilu. Jadi boro-boro ayeuna namun teh boro-boro kitu ayeuna gede mana Quran jeung lomari. Gede mana Quran jeung lomari? Gede lomari. Ya aing hayang teu haram, hayang teu doraka deuk di lomarian jeung Quran teh. Quran hiji. Panggul ayeuna mun teh lomarina. Teu antel teu naon, mawa naon eta? Mawa mawa Quran ieu mah. Maksud haram we da eta mah lain ayeuna mun teh lomari anu ngilu kana Quran tapi Quran anu ngilu kana. Nah, jadi lamun ayeuna maksudna rek mawa lomari ngan ieu teh kumaha aya Quranan ngan maksudna rek mangul lomarina henteu ngan ieu kumaha hayang teu haram aya Quran, hayang teu haram nyaba Quran, hayang teu haram mangul Quran, Quran aya lomari aya namun teh kabeneran moal naon eta moal Quran euy namun jeung lomarina eta ngarah teu haram anger haram. Jadi anu teu haram mah Quran ngahijikeun barang maksudna erek mawa barang gitu. Lamun ayeuna mun eta Quran hijikeun jeung barang maksudna mawa
Quran natal haram gitu. Nah, jadi ulah aya namun tadi maksud mawa Quran berarti haram mah kudu dimaksud mawa barang. Ida lam yakun ning tuh di mana-mana teu aya si Qur'ana maksudan nyaeta Qur'ana teu dimaksud teu diniatan teu dituju bil habli kumawa wahdahu teu dimaksud semata-mata aya dari Al-Qur'an. Adapun aya namun mah dimaksud Al-Qur'an mah mesti di lomarian mesti di mobilan oke gitu. Qasoda wahidan atau aya namun mah hiji di mana-mana aya namun manu teu haram teh nyaeta teu dimaksud teu diniatan rek mawa Qur'an bi an lam yaksid sayan sacara aya namun teu aya maksud tujuan naon-naon teu aya maksud jeung tujuan naon berarti teu aya maksud jeung tujuan naon-naon polos teu diniatan mawa Quran teu diniatan mawa barang artina niatan gitu lah aya niatan guriwil model urang pan maleuweung wae urang mah sagala ge niatan gitu dek kana hade dek kana goreng gitu eta mah heuh kabawa hayang gitu dengan teuing bukan mau ieu we gitu tah eta teh ngaranna teh nyata teu aya maksud anu tertentu teu diniatan semata-mata mawa Quran teu diniatan semata-mata nyata mawa barang berarti eta polos teu haram mun teu boga wudu mun teu boga wudu awalam yaksin sayan atawa anu teu haram mah nyaeta lamun dimaksud mawa barang wungkul da Quran mah sebatas kebenaran aya di dinya. Contoh rek mawa pakaian teh dina dus gitu atawa dina koper gitu teh. Ari aya namun tama dina koper eta aya naonan, aya Quranan. Mun urang ditanya, mawa naon, ngajinjing naon gitu, manggul naon manggul aya namun teh baju cek urang teh gitu ngajingjing baju nu aya dina koper gitu aya namun teh bajuna geuning aya na Qur'anan da teh diniatan teh aya na maksud mah Qur'an tah atau gitu kembali di kanu tadi da tadi mah geus dihartikeun nya ieu mah nyaeta nuturkeun tekna ieu wa kaza idza qasadahu ma'al mata nya kitu deui aya namun talamun ngamaksud ayeuna rek mawa Quran ongkoh rek mawa barang ongkoh menurut ayeuna ieu mah niat mawa Quran ongkoh niat mawa barang ongkoh aya barang jeung Quranan eta oge menurut kaul mutamad mah nyaeta teu haram anu haram nu mana nu haram bihila bima iza qasadahu beda jeung lamun di mana-mana ngamaksud si jalma kana Quran wahdahu nyaeta sorangan menyendiri wungkul jadi ieu mah niat mawa Quran wungkul atau aya namun tama ngamaksud salah sajina labi aini ngan teu ditentukeun kieu atuh hayang apal harti eta mah aya Quran jeung barang gitu aya barang aya Quran jeung barang ti jaed aya namun teu mawa deuk manggul eta barang nu aya Quranan teh jaed pan ieu teh di dinya teh barang aya maksudna barang dianti Quran jeung naon kitu lah Quran aya aing maneh maksud manggul eta aya namun ta koper niat naon pokona kering masalah sahijina we ieu mah kitu salah sahijina teh naon pokona mah jempe we pokona salah sahijina we lah gitu berarti tetep puguh gitu jadi aya namun ta pokona teh disebutkeun kuring ieu mawa ieu koper nu aya Quran jeung barangan teh nyaeta niat mawa Quran niat mah tah eta masalah sahiji teh nya tah ditentukeun kitu eta mah
atau aya namun tema koper nu aya Quran ongko nyata barangan ongko. Nah, jadi ari eta mawa koper pan aya Quranan jeung barangan maksudna dek manggul naon eta anjeun. Nah, kuring mah maksud ieu teh niat mawa barang ngumpul ngan kabenaran Quran aya di dinya. Berarti eta ngamaksud kana sahila-sahijina teh nyaeta ditentukeun gitu. Anu teh bukan aya we, bukan teh masalah sahijina. Kudu tah eta eta anu aya namun tema anu kitu haram tetap jelema anu teu boga wudu manggul teu barang aya Quranan sementara begitu dina arti ayeuna niatan aku kan kuring mah maksud salah sahijina we ting mana lah gitu. Ting niat mawa Quran, ting niat mawa barang fa innahu yahrum. Oke wala yustaratu jeung teu disyaratkeun naon qaulul mata'i ayana barang eta dorpan hartina nyaeta kawadahan. Jadi kawadahan ngawadahan si ayana mun teh barang eta lahu ayana mun teh makana kana masa. Jadi lamun ayana mun teh barang ngawadahan anu kana masa berarti gede mana? Gede barang batan. Nah, berarti dorpan lahuma nyaeta gede barang batan Quran. Barangna gede luas lega Quranna sih. Aya dua orang eta. Teu disyaratkeun kitu. Jadi kajian barangna barang leutik. Jadi teu kawadahan teu karungkup ayeuna mun maku barang eta si Quranna teh barangna leutik Quranna gede. Jadi teu kawadahan. Jadi syaratkeun pokona mah ngahiji we kitu Quran jeung barang walaupun barangna leutik Quranna gede atawa nyaeta ayeuna mun teh barangna gede Quranna leutik kitu sanapeun. Gitu. Kira-kira ya ayeuna mun teh mah akurkeun jeung di lapangan. Mungkin ayeuna mun teh mah urang sok mengalami anu saperti kitu. Sok mengalami anu seperti itu ketika nama orang mah dan lain ahli Quran tara dibawa Quran tiga anak gitu ya iya mah nu kabayangna santri mah pan lamun ayeuna balik ti kobong teh barang di kardusan Quran aya nah sababna ayeuna pangna ayeuna mun teh Quran dari imah ge aya Quran ai syarat santri mah nyata mata Quran model ajengan jadi lain ada orang Quran mana we gitu asalnya Quran termatu jadi lamun orang aya namun tamatah lamun ieu Quran lain sakadar aya namun terbatas mata komo lamun aya namun tamaniatna hayang nyaeta bari sakalian menghafal maka sistem menghafal mah boh aya namun teh boh menghafal Quran boh menghafal hadis sulit kaapalna lamun gunta ganti buku gunta ganti Quran. Saya tanyakeun ka hafid lamun ayeuna mun tama ahli tahfidz ayeuna Quran ayeuna nalal Qur'anna nu ieu nu teu sarua maksudna teh kitu halamanna teu sarua jajaran sarua isuk ayeuna mun tama Quran ieu isukan Quran ieu meusing ayeuna tahun-tahun walaupun ayeuna katalar oge lila sabab kan ayeuna mun teh otak memeru urang ngabayangkeun jajaran kan pan aya beda ayeuna Quran pasti beda jajaran bayang jadi lamun ayeuna mun teh nalar mah nyaeta kudu matuh Qur'anna kudu matuh nalar kitabna ayeuna mun teh manung saperti ayeuna mun teh urang nalar dieu tah kitab ayeuna geus biasa angerkeun tapi naon lamun ayeuna beda di kitab maksudna beda kitab beda jajaranana beda halamanna beda barisanana saya kata favorit ieu favorit ayeuna nah kembali di kana tadi jadi ayeuna mun teh umumna santri anu balik ti kobong baheula duka ayeuna mah dan ningali barudak ente dikatakan ya emang nyaritakeun ayeuna urang bae jadi lamun seuk ayeuna mun teh made kalabur rek ayeuna kalabur anu liburan ayeuna mun teh panjang tos ayeuna lebaran atawa tos pasaran
pak aya namun mata pakaian aya jeung Quran aya namun mah Quran eta teh aya namun mah henteu aya dina hati oge aya namun niat mah Quran gitu ieu mah niat barang we jadi mun teu boga wulu mun atawa boga wulu ngan batal di jalan teu aya namun mah ngan sing ingat lamun urang mawa barang nu aya Quranan sing inget dina hate. Jadi ketika orang meletakkan nyimpen aya namun teh barang eta aya Quranan termasuk aya namun teh kitab sing inget sing sadar. Ulah kawas aya namun teh barang biasa. Kan meureun lamun bakana mobil simpen di kolong tuluy diukahna ke urang aya na karsina. Eta meureun diboholan ke urang aya namun teh Quran teh, tah sing inget kitu. Sing sadar. Jadi selalu aya namun teh sadar. Mawa aya namun tamah lapan Allah umum nama mawa aya namun tamah lapan aya namun tamah anu aya jenengan para malaikat aya jenengan para nabi sing selalu aya namun tamah sadar dan selalu sadar sehingga aya namun talamun urang boga jimat gitu boga jimat aya namun jimat anak ayat tulisan asma Allah asma para nabi asma malaikat jadi aya namun ketika dibawa ka WC camah cenah camah teh meureunna da aya namun teh khodamna ge atuh da ari ieu khodam ayana kalimat penyibah huruf-huruf kan malaikat ari aya namun teh di ditu tempat setan ya ketika aya namun teh di bawah teh kacai mungeun khodamna ge kitu aya namun teh malesut camal disebut teh kitu aya namun teh sok aya urang lamun ieu nu tukang saha nu resep jimat nu resep aya namun teh isim-isim gitu pasti aya kadenya ulah dibawa ka WC. Nah, itu aya namun teu mahodam ka urang aya namun teu madaekeun dibawa kana tempat kotor-kotor, kana tempat najis-najis gitu. Urang sing ingat jadi lamun mawa barang aya Quranan, aya pokona mah umumna mah aya jenengan Allah, jenengan para nabi, jenengan para malaikat, boro-boro jeung jenengan aya para malaikat, para nabi atau aya ulama, aya wali pun, malah aya solihin pun sing hati-hati. Tah dina kalendernya ulah seperti kalender nu gambar bonon gitu aya namun sama aya ya teuy aya namun teu dipake jeumpal atau dipake eta dipake aya namun teu di lameja kade tah mun kitu durung kitu aya namun teu jejak kitu tan oge gitu aya kade ieu mah aya namun tempat kalender aya nanti Malang kalender ti Al-Huda kalender aya nanti pasantren pan eta aya Quran, aya hadis, aya namun masing sing aya para ulama masing hati-hati. Ulah semena-mena gitu. Sing habiskeun. Jadi PK aya naon sabisa-bisa we lamun aya namun teh urang mungkin tiap tahun dia aya namun sama kalender teh nya, kalender aya namun teh masuk aya di pasantren. Erek dirapihkeun disimpen aya namun teh mapek. Aya ningali itu mah yang menang orang kalian jajarkeun saja tetemu itu sa dinding ka kana pek kitulah ya email aya namun teh we batur mah ku chat atau aya namun teh eta ieu mah foto-foto ulama foto-foto aya nu pawarik silahkan mun teu bisa kitu kan pokona mah kade we atak aya namun kalender teh Malang sok aya na himbauan bahwa simpanlah dina tempat anu layak sabab aya naon aya imamayan didinya aya namun tamal habar aya al-musnid didinya tah gitu ya jadi aya namun talamun mawa barang nu aya Quranan nyaeta henteu mutlak haram dibawa ku jelema anu boga teu boga wudu henteu mutlak munang teu mutlak haram temutak punang jadi illa pimataya di dia anu ieu nyaeta lamun aya namun tama eta barang aya Qur'an teh hiji ulah diniatan mawa Qur'an wungkul ulah diniatan nyata mawa Qur'an wungkul adapun aya namun terjadi cekal mutamat kuring mah mawa Qur'an oh nyan sakalian jeung niat mau barang masih boleh
atau aya namun tang alusna ulah diniatan we Quran mah barang we gitu tapi sadaran mah aya bahwa diniatan aya Quran make urang hati-hati mun dina aya mobil simpan dina tempat aya nang luhur gitu berarti berenang biasa we korsian mata ulah aya namun teman dina wadah anu besar-besar anu gede-gede aya mawa aya namun sama Quran jadi ulah dihijikeun jeung nyaeta wadah barang anu gede engke otomatis kudu ngabutuhkeun kana jok jadi sajokeun gitu eta teh teu menang naon teu menang dihanap sabar dihanap kahanapan ku bujur kahanapan aya namun tama ku suku ya mawa yang khusus we gitulah marantaina Quran ya di ayeuna dihareum di luhur kadinya tah aya namun tama urang tina ngaji bab paharaman wudu teh gitu karena takdim karena Al-Qur'an ya salah satu anu disebutkeun takdim hormat kana Qur'an teh teu meunang Quran dicabak dibawa nyaeta kudu teu boga wudu la yamassuhu illal mutahharun teu meunang nyabak-nyabak ayeuna Quran terkecuali nyaeta anu baroga suci susuci alias boga wudu alias nyaeta boga adus itu teh bagian tina penghormatan kana Quran jadi lamun ayeuna mun tamah jelema anu teu boga wudu jelema teu boga adus tuluy ayeuna mun tanyambak Quran eta teh teu hormat bagian tidak ada penghormatan gitu lamun ayeuna mun tamangahaja ieu ngaremehkeun menghinakan ayeuna Quran ngahaja alungkeun ayeuna mun kana tempat sampah ngahaja ieu ayeuna ada penghinaan kana Quran kufur murtad naudzubillah lamun diniatan rek naon erek ngalecehkeun ayeuna mun tama Quran itu jadi perhatikan Quran berkaitan jeung Quran ieu antara ngahormat kana Quran jeung maca Quran gede keneh kewajiban ngahormat kana Quran gede keneh kewajiban ngahormat maca Quran hukumna sunnah ngahormat ngagungkeun Quran hukumna wajib tah ayeuna teh eta jadi Quran ayeuna Quran keberkahan salah satuna penyebabna eta anu baheula mah takdimna kana Quran luar biasa takdimna kana Quran luar biasa sok ayeuna mun tertingali kolot-kolot guru-guru ajengan-ajengan baheula Quran teh tapi kapaeh Quran teh eta tapi ka ayeuna mun tamalucir tapi kaina garik da bener da lain disimpen buku jadi baheula mah lamun ayeuna mun tama Quran teh hiji we ditatap diusap di nang nek ayeuna mun tama eta jeung deui dibaca unggal poe gitu aya nama Quran teh kemana ya teh Quran teh da ngabengber gitu tinggal sabaraha saja di daharan gitu mah atau kemarin aya sugan teh kitu diteun batu kayak di urang ge sarua geuning sabaraha teh kieu teh Quran teh 27 teh Quran teh digarasan gitu teuing aya sugan teh kitu di urang mah moal gitu aya brek teh aya marake mah geuningan eta teh karuna kejadian teu aya nemun teh parake gitu bae aya di imah mah gitu dua ka imah oge silahkan di mana wae gitu penting aya nemun teh dibaca we ngan meureun lamun di dieu ya setidakna ya sambil sakali wae mah tiap ayeuna malam Kamis gitu jadi ayeuna mun teh gede keneh kewajiban ngahormat jeung maca teh kade diga kan wae asal ngahormat teh kan wae teu maca oge gitu jadi ayeuna mun teh makedul di ayeuna mun kana maca Quran hormat utamakeun bari ayeuna mun teh dibaca walaupun ayeuna mun teh sehari hanya saayat pokoknya mah ayeuna mun teh urang kudu boga hanta maca Quran walaupun sapoe teh nyaeta ukur saayat gitulah yang paribasana namanya ada saayat teh gitu hanya saayat teh atuh ayeuna mun teh saruku tetapi kana ain gitu tah
tapi kaya namun tengkain teh malam kamis aya namun teh belajar sakilas eta mah lain belajarnya belajar sakit tamat teuing dagdeg tamat ting teu puguh panjang ponok nah we gitulah malam kamis mah ya lamun aya nu bisi teh apa hese na kana mahroj bisi teh apa ya tanyakeun ka ahli Quran saminggu teh moal anggeus ngunikeun ayeuna makhraj ro teh moal ngaji saminggu teh satu ayeuna huruf makhraj qaul lamun jeung sifatul huruf makhraj teh jeung beda jeung sifat ayeuna huruf aya makharijul huruf aya sifatul huruf moal anggeus urang kabur jiga lamun dinyakeun ayeuna mun teh mah rek praktekkeun coba ayeuna maca ayeuna jika nama ya namun tema kabur nah kembali kana pokok kita mengkol aja mengkol jadi salah satu ayat bagian menghormat ayat namun tema Quran nyata ulah wani-wani nyabak mawa Quran tanpa boga wudu tanpa boga adus jadi yang terangkeun tah mungkin kosong. Ya salah satunya eta kelemahan ya aya namun dari masyarakat mungkin also pernah atau mungkin kabayang wah ayeuna kaalami Quran atau ayeuna orang lain orang sok ningali ayeuna Quran gulutak geletak ayeuna dihanap pernah ayeuna kaalami teu pernah kaalami teu urang ayeuna mun teu keur teu boga wudu urangna pernah teu ningali Quran Quran maksud lain Quran itu potongan-potongan gitulah ayeuna mun teh Quran termasuk ayeuna mun teh dina surat konangan geuningan nu umum nama banyak teh aya wa min ayat yang anu kolak-kolakunya jeung ayeuna saterus eta teh ayat Quran terus ayeuna mun teh geletak ka anak nah kieu eta mah lamun urang memungkinkan nyelang heula wudu atau lamun teu memungkinkan ayeuna wudu pokona mah anu mungkinkeun bisa suci we lah nyata ayat tanah dirinya tayamum heula mun memungkinkan bisa wudu heula atau bisa tayamum ngan lamun teu memungkinkan seperti ayeuna mun tama di jalanan kitu atuh kaburu katincak batur eta gede keneh kewajiban ngahormat Quran jadi ieu hilang ayeuna mun tama paharaman jamak Quran eta ku urangna aya nu leuwih wajib ngamankeun Quran bisi katincakan kalengkahan kada bisa ada haram abdi mah teu gaduh wudu abdi teu gaduh wudu ulah kitu wae bisi ayeuna mun tama aya di jalanan kecuali lamun nyaeta moal wakak kaliwatan moal wakak katincakan eta ayeuna Quran lamun urang nyelang wudu tetep nyaeta wajib nyelang wudu kaya maksud nyelang wudu nyaeta dadeg ayeuna mun tangamankeun eta Quran di Quran atau kudu tujuh cawiran ayeuna mun tamatina eta tina kertas eta ya perhatikan ayeuna mun teu urang jadi ulah ayeuna mun terbatas pengetahuanna sakitu pemahamanna karena eta aya nu leuwih wajib wa mahallu zawajil hamdi jeung ari tempat meunangna mawa fi madzukira dina masalah nu dicaritakeun tadi tegasna meunang dibawa Quran anu dihijikeun jeung barang teh tanpa ayeuna urang boga wudu haitsu lam yu'adda masallahu sakira-kira nyaeta Quran teh kacabak jadi dibawa barangna naon lamun kantong meureunnan ayeuna mun teh jingjinganana gitu lamun ayeuna mun teh kardus talina meureunnan kitu lamun koper ayeuna mun teh etana caklekna pan teu kacapa Qur'anna tah gitu bi an gurija fihi sayan saperti ayeuna mun teh dibolongan tegasna teh antara kana dengan urang wahamilahu terus dibawa itu masuhu haram karena ari ayeuna mun tama hukumna mawa Quran mah najan hukumna nyaba Quran mah najan ditilaman najan ayeuna mun tama dihalangan tetap eta haram walau bihailin sanajan make halang walau bilang qasdin sanajan eta tanpa ayeuna mun tama diniatan tanpa diniatan wafil tibyani jeung kawarid qala aparantos ngadawusaan Nawawi Imam Nawawi
radhiyallahu an fit tibyan dina kitab tibyan ajma'a parantos sepakat rempuk al muslimuna nyaeta jalma-jalma muslim saha nu dimaksud muslimun ulama muslimin lain ayeuna mun tamah muslim ecek-ecek model urang da urang mah teu boga pendapat teu boga pemahaman muslimun ayeuna mun pakar gitulah pakar hukum alau jubisyanatil masabi karena wajib ngaraksana Quran wajib ngajaga kehormatan Quran waqtiramuhu jeung wajib menghormati ngamuliakeunana Quran qala ashabuna parantos ngadawuh ashab kuring tegasna nyaeta anu samadhab ka Imam Syafi'i anu bermadhab ka Imam Syafi'i ashabuna radhiyallahu anhu malah wal garum sareng sariat ti ashab Syafi'i ge sami gitu ashab Imam anu sanes oge kumaha ngadawuhna walau alqom jeung lamun ngalungkeun kana Quran mashab saha muslimun seorang jalma Islam bil qadurati dialungkeun kana kajarian kana tempat sampah wal iyadu billahi ta'ala naudzubillah wal iyadu soro al-mulki mangka jadi nu ngalungkeun eta Quran kana tempat sampah nu ngalungkeun Quran kana kajarian kafiron mangka jadi jalma kafir alhamdulillah entah gitu jadi ieu teh aya namun makin bodoh makin belegu makin teu adab makin teu hormat kana agama termasuk agama teh nyaeta Quran teh ya pan pedoman urang Islam teh pan kitab suci aya namun tama urang Quran urang Islam teh eta teh ketika aya namun ta kamari mata ieu naon Mang Tata urang mah pangeran halaman ulah dinyata daerah sabaraha Mang Tata teh sapunang ka itu kang cenah abdi mah sok mapayan tukang rongsok sok mapayan tukang rongsok jadi di tukang rongsok kan eta kudu hijikeun jeung majalah dijual hijikeun ayeuna jeung koran gitu tapi ka ayeuna mun teh masalah satuna ieu kifayatul ahyar atau sakitu kanal itulah jadi disangkana teh udah ayeuna mun tama ieu ilmu agama teh disangkana teh sarua we jeung ilmu dua Quran teh rasana teh sarua jeung Quran gitu sameureun dijual di kilo gitu Allahu akbar umat Islam di zaman ayeuna makin bodoh makin ya da ayeuna mun teh ditu nama ayeuna mun teh anggar hiji ayeuna mun tama umat Islam balana lengah kedua itu penyerangan terus gitu sementara ya namun pertahanan ya di umat muslim makin melemah sehingga ya namun tersadar tapi kaya namun tama kamari lain kamari geterada ya namun tama Allahu akbar cenah tapi kagak bener aya anu ngajualan naon tilam anu aya namun teh eta teh para dari paimarat teh gitu diwetan aya nu ayat eta teh keun aya namun teh mah ari model ieu mah da eta mah geus jelas pilihan apa teh sajadah eta anu pokokna mah eta dina palebah aya namun teh mah eta dina palebah ayeuna pangsujudanana da palebah pangsujudan lapan Allah man muslim aya nu nyen pabrikna nya eta muslim Islam aya nu naudzubillah tapi kayeuna bodoh tapi kasih umat Islam emang aya namun tama ieu aya namun tama Allah teh gitu alah boro-boro aya namun tama ibadah anu sunat atau ibadah wajib oge bahasa ibadah eta tapi kayana harita teh aya namun teh wayahna cinta ieu kudu dibeli maksud beli teh nyaeta amankeun buru-buru urang ieu bisi aya namun teh teh kaburu aya namun teh kamiliki atau dibeli ku jelema anu awam tuluy dipake naon dihalal Allah aya namun teh
lapan aya namun tamah jenengan junjunan masalah ada tak urang ulah ngaji kudu jeli nu kitu teh wa yahrumu tawassuluhu hukumna ieu naon artinya tawassul nyeun bantah teh nyarean gitulah nyarean ayeuna Quran eta hukumna haram jadi nyieun angel dijieun batal eta ayeuna mun tama Quran artina malah disarean ayeuna mun eta hukumna batal haram batawassulu ahadi kutubil ilmi malah ayeuna mun tama ieu nyarean nyaeta salah satu kitab-kitab ilmu jangankan Quran atau Quran sapinah we teu ilmu ayeuna mun tama sara ilmu agama haram adapun ayeuna mun tadi gigir mah teu digigir mah digigir maka pungkur oge ayeuna mun teh buya tara pas ayeuna tina kitab najan ayeuna mun teu damang oge dieu teu damang oge kitu ngan ayeuna mun teh ulah naon digigiran mah teu naon ieu ayeuna mun teh urang bantal ieu ayeuna gigiran teu naon kan lamun ulah di tinihan eta mah ayeuna mun teh urang mah dimanaeun atuh da sonongkan kitu paling ge HP meureun digigir dimanaeun ayeuna segan ayeuna deuk saret teh bakat ku inget teh hayang apal isi polis sapina kitu asa jauh ke zaman kiwari ayeuna mun boro-boro ayeuna mun tambah lain pakarna lain ahli lah tukang ngaji najan tukang ngaji ge teuing ayeuna apa aya baheula mah da keur cara barang kitu jadi santri geus aneh ayeuna mun tergigireun gitu ayeuna mun kitab teh gitu geus ayeuna mun teh tuluh-tuluh teuing kakara ayeuna mun kawan sare henteu tadi ada jadi pilihan jadi Quran disarehan kitu tawassul teh dijieun batal teh hukumna haram malah lain Quran unggul seluruh ayeuna mun teh ilmu sara ilmu agama termasuk ayeuna sapina disarehan kurang dipilihan haram jurumiyah naonnya lu aja ieu tah eta komo Quran tinggal kitu we komo lamun Quran sabab dina kitab-kitab agama ieu dina ilmu-ilmu agama ieu da saeutik gedena aya saayat dua ayat mah eta teh aya Quran Pak jeung deui da meusing ayeuna mun teh kitab oge pan eta teh penjelasan Quran penjabaran Quran gitu ieu teh kabehanan oge teh penjabaran ayat Quran ya teh kabeh oge gitu wa yustahabbu ayyaqumul ashab jeung disunatkeun ieu mah sunat nyaeta ayeuna mun tah mangadeg nangtung lil masafi di mana-mana ayeuna urang rek nyokot mashab dek nampa mashab ida kulima bihi alai di mana-mana diasongkeun atawa di mana-mana urang rek nyokot Quran gitu ieu ayeuna mun tah Quran teh hiji urang ayeuna mun tah sunat tapi nya ya jadi bila menangke rada kakecel henteu fatal gitu ya sunat lamun ayeuna mun ya bisa dimasukkeun kana nilai lamun dina adabul qori pan ayeuna aya nilai dina musabaqah mah adabul qiraat gitu adab jadi engke katingali ieu nilai ketika ayeuna mun tama ieu si qori andai kata diasongan aya Quran hiji nu ngasongkeunana nu ngasongkeun nangtung kadua ayeuna mun tah nu narimana nangtung itu adabna atawa ayeuna mun tama urang rek nyokot ayeuna mun tama Quran kajian Quran di handap nangtung itu ayeuna mun tah sebagian adab ayeuna Quran atau urang nyaeta erek naon rek nyimpen Quran kajian ayeuna mun tah Quran adab nama kitu urang nangtung menghormat ayeuna kana Quran kadua ayeuna mun tama kudua tingalikeun ayeuna ku antum lamun urang ayeuna mun mengkibarkan bendera merah putih jika kumaha sangsaka merah putih bener teh jadi saking ayeuna eta ayeuna mun manyabakna ayeuna mun teu kana bendera merah putih kumaha tah kitu we komo lamun Quran sakitu we antusiasna gitu jeung ayeuna mun tama Quran di mana-mana ayeuna mun teu geus beres tuluy ayeuna mun tama sunat
dicium cenah ayeuna angke eta misah deui jeung bapak ayeuna mun teu hormat ka Al-Qur'an ya memengkol saeutik kitu bisi ayeuna engke pan ngajina luas-luas urang mah kitu nah tuh orang mah teu narima teu ngadenge eta atuh luas-luas lolas gitu lolas gitu ngajina kitu itu orang mah teu ngadenge ulah sok kitu ayeuna mah pak maneh kedul kitu ayeuna batur ayeuna mun teu tempo ngaji eueuh bahasan eta jadi ayeuna mun tuh ngadenge gitu atuh ngaji naga ayeuna mun teu mah kitu las lol gitu jadi ayeuna mun teu kudu dikitu-kitu meureun ngaji tah mumpung ayeuna mun teu aya li anna qiyama mustahabun lil fudala karena hukumna nangtung ketika menyambut orang-orang istimewa orang-orang istimewa lain pejabat lain dina ieu mah lain orang-orang ahli ilmu orang-orang ahli amal orang-orang ahli juhud tersebut para ulama tegasna ayeuna mun teh para kiai tegasna ayeuna mun teh para wali nu kitu eta teh kan disunatkeun ketika menyambut aranjeunana nyaeta urang disunatkeun nyaeta nangtung tarajal ayeuna mun teh ajengan tarajal ayeuna ulama tarajal ayeuna mun teh alim mangka urang disunatkeun menyambut dengan berdiri nyambut dengan ayeuna mun teh berdiri lah ayeuna mun ya dina eta meureunna ayeuna mun teh aya ajengan memaklumi jeung ayeuna mun teh aya ajengan teu hayong dikitu-kitu gitu tapi dari pendidikan mah ya kudu sampaikeun jadi ketika orang menyampaikan ayeuna bahwa di mana-mana ia kedatangan atau menjambut seorang alim, seorang ulama, seorang ayeuna mun teh orang-orang pilihan ayeuna Allah disunatkeun menyambut ayeuna urang ngadeg ngan sambutan ayeuna. Bala tingali ayeuna mun teh ka presiden deui. Ya ayeuna mun teh datang presiden caritatan kitu dari oke. Tuh si aga eta ayeuna komo ka ulama. Padahal ayeuna mun teh dirinya ninggal dina sampalina keterangan dina kitab Fathul Muin dasar Fathul Muin ya ketika ayeuna mun teh majungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suntik lajeng ayeuna mun teh disambut para sahabat lajeng ayeuna mun teh ngadeg para sahabat eueuh ayeuna mun teh majungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tong sok narangtung di mana-mana ayeuna mun tama kami datang teh biasa we dari maka di dinya aya dua pendapat ulama antara ayeuna mun teh ngagugu kana parentahan junjunan jeung nyaeta teu ngagugu lamun teu ngagugu nyaeta mura'atan mura'atul adab abdulu minim pisalil amri memperhatikan adab sopan santun etika eta lebih utama daripada nyaeta menurut perintah itu perintah ayeuna mun teh junjunan ulah ayeuna mun lah narangtung paraneh kabeh tapi da ayeuna etika kumaha etika mengatakan kumaha nya alus mana hormat mana antara nangtung jeung teu nangtung nya hormat ayeuna mun teh nangtung maka perhatikan kan jadi begitu ayeuna mun teh para sahabat diwagal kitu teh tah mangka ayeuna mun teh sahabat ayeuna mun teh mah cuek we teu ngahiraukeun ayeuna mun teh parentahan ayeuna mun teh junjunan itu adalah ayeuna mun teh ngaranna jelema nu nyakola jelema ayeuna nyakola la tusayyiduni fi shalat kalimata salawat atau marata sayyidina teh saur sata teh saur junjunan padahal doib teh padahal ayeuna maudhu ayeuna la tusayyid toh maca sayyidina jelema anu boloon gitu pada ayeuna mun teh junjunan ngawagal toh maka sayyidina eta teh jelema nu teh nyakola anu kitu teh jelema nu teh nyakola lain nyakola mah begitu ayeuna mun teh junjunan aya kitu teh jadi we di dinya mah nyata dina bab adab mah alus keneh bedegong mura'atul adab afdalu min imtisali amri memperhatikan adab etika eta leuwih afdal leuwih utama daripada melaksanakan perintah
Padahal aya namun tamun ke orang-orang aya danu balalegu mah gitu tingali sok dina hadisna. Teu aya namun tajung junan ulah aya ngaradeg maraneh kabeh ya para sahabat di mana-mana kami datang gitu. Ya nu ahli adab mencermati aya hadis eta ya lebih memperhatikan aya namun utama adab. Jadi jelema anu nyakola berpendidikan mah tara kajebak. Lamun aya namun utama anu ya atau aya contoh aya namun utama eta kan bayar sok maka aya namun tema kurang kirim sok maka aya namun tema bawa-bawa ka dieu mah aya na yap-yap jol-jol jeung bawa segala teh yung jang jing jelema bawaan kieu dari carek aya na bawa bakal kitu jelema anu nyakola moal aya na teu kitu jelema anu nyakola moal aya na seperti kitu tong nyebut aya na bapak sagala telah nyebut teh ngaran nu ngomong kitu na presiden kurang tata Jokowi gitu tah tuh kitu aya jelema gelo jelema nah da ngadeg barang aya na Pak Jokowi gitu bisa aya na mun tadi terima teh da aya da mah dititah ka Pak Jokowi tong make jeung nyebut bapak sagala digan aya na mun masa. Jadi aya namun terutamakan adalah adab teh nyata lain adab ku ain adab ku alif nyata tata krama sopan santun etika lamun kedatangan wae menyambut wae para ulama para pilihan-pilihan Allah didinya disunatkeun dina agama Islam ya nyata al-qiyam nyambutna bari nangtu komo lamun nyambut ulama komo lamun nyambut Quran komo lamun orang mawa Quran, rek nyimpen Quran, rek nyimpen Quran, rek nampak Quran. Fal mashafu aula. Wa yahrumu alal junubi wallahu a'lam bissawab.